Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa'lam annahu yajibu 'alal abai wal ummahati ala sabili fardil kifayati ta'limu auladihim at-taharata was-salata wasairas syara'i wa mu'natu ta'limihim fi amwalihim ila akhirih. Wa'lam jeung kudu nganyahokeun anjeun baheula keur kalama saur ayeuna kersama ma abu Allah yarham cenah tingalikeun dina kitab mah di mana-mana dimimitian kulapan iklam kahiji nyaeta bahwa masalah anu rek diterangkeun teh nyaeta masalah anu hese sulit, atau lamun lain dek nyaritakeun masalah anu sulit, masalah anu dek dicaritakeun sabada eta iklam teh nyaeta syiddatul i'tina. Jadi kudu banget bener-bener ayeuna mun teh masalahna penting anu serius gitu. Matak dina kitab ayeuna Kailani mitina iklam an-tasrifah nya we hese. Ongko kitabna sagede kieu eta mah nalar ya. Jurumnya geleyeung sabulan teh kitu. Jadi ayeuna mun mah geus ayeuna mun tajurumnya teh eta Kailani ayo pagujud padahal leutik. Nah ari nalar Yakulu nalar Kailan nalar imriti anu 250 BT geleyeung nah ya eta ipis Kailani ipisan kitabna teh oh paingan iklam an-tasrifah fil lugati. Hese bener hese ayeuna mun taman. Berarti di dia oge nyaeta rek dicaritakeun teh ieu teh masalah anu bener-bener penting. Mana kaciri pentingna annahu yajibu manyalain urusan penting anu wajib. Manyalain urusan penting. Yajibu teh wajib, maunya masalah anu wajib lain urusan penting. Urusan penting mata sebutkeun wajib ge. Annahu kana sanyana kalakuan jeung tingkah eta yajibu wajib hukumna. Nuna wajib teh teu meunang teu kudu dilakonan. Kudu dilaksanakeun, kudu dijalankeun. Daek teu daek. Teu resep teu resep. Anu di mana-mana teu dijalankeun, teu dilakonan, doraka, disiksa. Ma yusabu ala fali wa yu'aqabu ala tarki. Di mana-mana perkara dilakonan diganyar ditinggal disiksa. Kasaya wajibna alal abai ka bapak-bapak. Alal abai ka pirang-pirang bapak, ka para bapak-bapak. Wal ummahati jeung ka pirang-pirang indung, ka para ibu-ibu. Jadi ieu mah kewajiban teh ka bapak-bapak jeung ka ibu-ibu moal sisirikan. Alhamdulillah. Sarua. Jadi lain ka lalaki hungkul ya awewe, lain ka awewe hungkul lalaki ongkoh.
lalaki teu boga kewajiban engke awe oge boga kewajiban. Mata ku sabab aya kewajiban ulah sok pa anel-anel ulah sok patuding-tuding laki ada ku didinya we aya dinyalin kewajiban gitu pan tadi gecek din ajian alal abai ka bapak-bapak wa mati kayaknya ge sarua gitu tak gitu ya mah tong tudang-tuding nya tong patuding-tuding gitu tong pa anel-anel tong pa anel-anel pahidang-hidang we. Jadi saha ayeuna mun tamah anu cepat ngalaksanakeun itu udah dapat ganjaran gitu. Siapa cepat saya dapat. Jadi lain ayeuna mun ningali pang capekna, ningali pangripuhna, ningali pangriweuhna ieu kana ganjaran mah. Lamun memang urusan dunia geunahna teh ayeuna mun tamak kitu kumaha untung tina ayeuna enteng. Teangan anu panggeunahna aya urusan dunia mah teangan anu naon anu panggeunahna mun neangan urusan akhirat eueuh nu manggih nu panggeunahna ngabejaan asa antakrahu sayan fahuwa khairun lakum di mana-mana embung hoream hese eta nu alus teh wa asa antuhibbu sayan bahwa sarun di mana-mana nu resep eta nu goreng tinggal didekdangan aya namun tegar pangeran mah tah kitu eta jadi PR urang aing asa hoream-hoream aing asa ngase pangripuhna eta nu alus teh eta pangripuhna aya dekdangan aya namun tapi akhiratkeun mah neangan ganjaran mah eta aya nu pangripuhna geunahnya di dieu mah aya namun sama budak ayeuna kurang deui nah eta pangalusna eta ari ka maneh ganjaran teh kitu mun ayeuna mun teu pangheula na ngalakonan misalkan ayeuna mun teh bapana nya bapana nu kabagian ganjaran mah iduman leuih da gawe ngan peda teu meunang siksaan teu meunang dosa kitu temenang dosa matak di dia wajibna ala sabili fardil kifayati gitu ala sabili fardil kifayati jeung nyikapi ala sabili fardil kifayati keke akan bae da geus aya lain kitu tanyakeunana ai urang butuh ganjaran atau henteu gara aya namun tamakas kana nyolatan mayit akan bae da loba ieu baturkeun nya itu mun ganjaran mah ai urang nu teu nyolatan henteu teh teu menang doraka ai ganjaran mah teu mana hore manya ganjaran tina cicing manya ganjaran tina teu amal jajaam bima kanu ya'malun balasan ayeuna ganjaran mah lain tina cicing tina ya'malun tina gawe lain tina cicing jadi lamun ngalakonan ayeuna fardu kifayah eta nu ngalakonanana ai maneh jajaan ti mana dawuh gawe tuh banyak aya namun tamah jajaan bima yatrokun eta mah kudu kitu babalas ayeuna tina ninggalkeun banyak babalas tina ninggalkeun babalas tina gawe balasan mah tina gawe tah gitu guys nyaho ayeuna mah jadi teu pasisirikan teu patuding-tuding teu paanel-anel di mana-mana patuding-tuding paanel-anel jadina ke doraka sarareha anu tadina deuk menang ganjaran salah saurang teh deuk ayeuna ngalepaskeun ngagugurkeun kana dosa pihak lain tungtungna jadi doraka ayeuna sarareha doraka salalemur edan saja jaga panal-anal teh kitu dina fardu kifayah mah ieu teh fardu kifayah teh ieu teh loba fardu kifayah teh loba salah satuna anu teu disadari bahwa ieu mun tama wajib kifayah ngaji ilmu alat teh fardu kifayah teh sok tingali aya mun teu dina mabadena tingali apal kana i'rab apal kana nahwu apal kana saraf teh fardu kifayah
ayeuna panal-anal kena aya ada aya ajengan gitu kawas ajengan bener ya bisa deh nyaho anguran berlomba-lomba daripada ayeuna mun tema panal-anal mah nya berah tah aya aing aya kumaha mun di ditu eueuh nu ngarti jurumiah acan di dieu eueuh nu ngarti ayeuna sorop-sorop acan nu ngarti kailani acan nu ngarti maani acan nu ngarti ayeuna mun tema ilmu bayan acan doraka nah padahal baru payah eta teh tapi kadinya nyawa teh kita nya ngatan mayit baru payah nu aya salawatan gitu payu di paru payah teh hayang-hayang itu ningali salawat mah mau salawatna gede mah gitu balap ayeuna kana padu payah teh di awal kene ayeuna eta mah payu eta mah padu payah teh ngan eta hungkul nu payuna nah ieu mah aing ngaji jurumiah mah teu payu padu payah teh kalau ka andal-andal hari itu melin andal-andal paboro-boro geletuk innalillahi wa inna ilaihi saha aya nu mun anu pupus pangresa bos bapak anu wios ka abdi mimiti keneh mamaner aya namun sama mamaner sagala tapi ka jadwal tahlil wios ka abdi boro-boro nu fardu kifayah nah ieu teh boro-boro ieu mah kalau ka andal-andal sarua ieu lamun diantep ku sararea ayo baik tak ayeuna mu urang begitu ayeuna rek ngajalankeun teh terorna fitnahna tangtanganana ayeuna fardu kifayah ti pangeranna da ti rasulna yang keuna ayeuna mun agar biarlah anjing menggonggong aya nu mun teh ngajujur rumiah mah akan geura ayeuna ngeureuyeuh ayeuna teh geura ngajujur rumiah saraf itu di eta deui di deras deui ayeuna alfiah deras di doraka tuh ngelehan ayeuna mun teh mah jeung di ari ieu mah nyata kurang pendukung boro-boro diburuhan aya ngaduk-duk ayeuna ari otak tapi ka ayeuna mun teh ngagolak kitu aya buruhan eueuh baru kepayah teh coba jadi ayeuna mun teh lamun eueuh jiwa kaaliman jiwa kaulamaan dirinya da kitu milihanana teh baru kepayah teh nu aya amisan anu cikruh gitu anu juuh gitu ieu nyaeta ala sabili fardil kifayati ka ibu-ibu ka bapak-bapak naon kewajiban ieu taklimu auladihim murukan mapatahan ngabejaan merenyaho ka anak-anakna ka budak-budakna baroga budak teu ieu sarea baroga budak teu aya nu loba aya mun tanu saeutik nganu puguh mah boga kabehnya itu ya aya can kana aya mun aya bibitna mah aya can boga aya namun teh bibitna can mah aya atuh aya namun teh doakeun heula boga bibitna heula mah nya juga boga budak aya ke mun sing boga bibitna doakeun sing boga budak gitu aya mah sing boga bibitna heula sing boga bibitna tapi halus kata sing jadi hikmah we jadi aya nu urang boga budak heula gitu naon kan nyaho tah ieu mah nyaho heula gitu kayak budakna aya namun teh begitu aya namun paraja teh boga aing geus siap tinggal perung urang boga budak heula urang boga budak heula kana nyawana budakna geus berejek aya namun teh nyawana ayeuna kan ieu aya namun teh kayak begitu sedia payung sebelum hujan lah aya namun teu begitu der teh engke boga budak nyaho hiji anu wajib eta nyaeta murukan at-taharata nyaeta hiji murukan wudu murukan masalah wudu susuci teh dua mapatahan urusan masalah adus tilu mapatahan urusan ngabersihan najis
coba aya namun temannya boro-boro aya nu teu budak geus bisa geus nyaho geus bener wudu geus bener adus bener nyaeta ngabersihan najis bet kolot oge heeh da atuh da urang mah aya namun teu pangajina ge daekna ge ayeuna gitu. Ayo baheula aya namun tamat ti papatahan aya namun tamat kokolot. Salah satuna jadi aya namun teu urang kikieuan teh geuning parat doakeun kolot urang anu teu ngajalankeun nu teu ngajalankeun kawajiban ieu muga-muga sing kakiparatan ku urang sing katamalan ku urang apa dia teh kawajiban sok aya namun teu jujur area pernah di papatahan kokolot teh akeun anu pasantrenkeun malah anu ka madrasahkeun mah dititipkeun ka ajengan mah ieu mah lain dititipkeun ka ajengan ka ustad ka madrasah ayeuna teu kitu tuluy di papatahan ku indung bapa ku kolot euneu teu kira-kira aya namun teu doraka kolot lamun teu mapatahan ieu nya doraka da wajib atuh lamun teu teh doraka tuh ari kitu mah geus diwakilkeun ka ajengan ka ustad bisa iya ya namun tamah dititipkeun ka ustad ka ajengan ka madrasah teh di papatahan berarti doraka kolot urang teh tah ku urang teh ieu teh sing jadi kiparat kolot urang nu teu pernah ngajalankeun ieu insyaallah lah meusing ayeuna can nyaho ge alam kubur lah can nyaho ge alam barzah urang kikieuan teh insyaallah geunaheun kolot teh meusing can ayeuna nyaba ge ka alam barzah yakinan jadi ayeuna Gusti rumaos abdi teh tapi ayeuna mun teh cek urang teh Gusti hapunten dosa ibu rama abdi hapunten dosa ibu rama sareng abdi kikieu teh muga sing ditutupan kaaiban dosa ayeuna ibu rama abdi aing boga budak no Gusti ayeuna mun teh anak abdi dipaparin hidayah henteu dipasantrenkeun oge ku abdi henteu dipapatahan oge ku abdi ayeuna geuningan daek manehanana teh matak cenah ayeuna mun tamah dina kitab leutik kitab usfur dawuhan junjunan jauhan para ulama jadi ieu sakabeh pagawean anu hirup amaliah anu hirup nu hadena nu garegna eta tu'raduna diasongkeun disetorkeun kasaha nyaeta kanu geus maraot maranehanana di antarana min asyairihim wa auladihim amal pagawean babaturanana amal ayeuna mun tama pagawean anak-anakna dulur-dulurna gitu so tah ayeuna teh keur ngaji anak maneh teh tah ayeuna teh keur ngaji sobat maneh teh tah ayeuna teh keur ngaji dulur maneh teh so di mana-mana ayeuna kitu laporanana hamidu alhamdulillah nuhun Gusti nuhun alhamdulillah hamidu itu di ditu teh najan urang can nyaba pan ayeuna didawuhkeun ayeuna ke junjunan alam gaib ieu teh tapi di mana-mana terbalik naudzubillahi min dzalik tuh ayeuna mun tama anak maneh dulur maneh teh keur main bola keur sepak bola tuh keur ayeuna mun tadi bar tuh keur di diskotik kitu ayeuna tuh keur ayeuna mun tadi keur mabok keur ayeuna mun tanatur tuh keur ayeuna mun teu ulin kitu dah cek eta mayit Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum mayit Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum Gusti ulah waka dimaotan pun anak abdi ulah waka dimaotan dulur abdi ulah waka dimaotan sobat-sobat abdi ulah waka dimaotan sehingga dihidayahan heula dipaparienan heula hidayah ku Gusti kitu tah mayit teh ditu teh
Jadi lamun ayeuna mun tamah ieu namrima setoran bahwa ayeuna mun tah dulur-dulurna anak-anakna sobat-sobatna keur ngalakukeun amal hade keur dina majlis ilmu keur nya majlis zikir keur majlis salawat hamidu nuhun Gusti alhamdulillah. Lamun ayeuna keur ngalakonan sabalikna keur ngalakonan maksiat keur ngalakonan goreng Allahumma la tumithum hatta tahdiyahun. Itu ulah kadimotan heula. Sina bager heula, sina dipapan hidayahan heula. Tuduhkeun heula ke Gusti kana jalan anu sae. Gitu. Kembali di ayeuna kana pokok. Ji kewajiban nyata ibu-ibu, bapak-bapak, indung-indung nyata bapak-bapakna. Sahawe eta mah jangankeun papatahan. Papatahan kan nggak ya namun tekabeh oge ngan ngeta aya namun teman-teman yang tekahijina urang na pusingan urang na bosenan ai budak beki dia beki ucing-ucingan beki bedegong gitu urang keur mah aya namun teges tanaga geus mepet kieu gitu babari bosan babari keheula teh budak beki ayeuna ucing-ucingan eta Allahu akbar gitu padahal ieu teh nyata kewajiban nya geus kabehanana oge lah sakali-kali kabehanana geus ayeuna moal tah di mana-mana wudu dimulai ayeuna tamyiz teh kieu tah wudu geus kabehana ngan teu ngaguguting teu dipernahkeun teh kitu tingali aya teh kudu mineng berarti mudahan lain sakali kudu mineng dikontrol disurvei ayeuna mun teu cukup ayeuna mun teu sakali gitu. Beunang. Tong ka ayeuna mun tak kana salat geura sok ayeuna mun teu meunar budak nu geus aya we di urang elmuna. Pafatahkeun ka budak. Marukan ayeuna mun teu mah lain hese ayeuna mun teu elmuna hese ayeuna mun teu ngaguguna budak. Hese ngaguguna ayeuna budak gitu. Hese ngaguguna ayeuna mun teu budak. Iwati kudu benar-benar merlukeun kasabaran anu full gitu. Benar-benar merlukeun kerajinan, keuletan anu full. Ada budak atuh lain boneka, atuh da budak lain robot gitu jaldak ulah aya mun teu urang papatan teh di ka dieu ayeuna jol ya we nuturkeun. Dikitukeun jol ngagukeun henteu budak teh nyata ucing-ucingan teh Allah. Benar-benar merlukeun kasabaran anu luar biasa boga budak teh tuh dikitukeun banyak teu aya namun teu urang teh tuh ya teu pede tuh gitu aya namun teu boga budak teh gitu aya nyaho resiko mah ieu mah pokona mah ayeuna budak mah jeung harta beuna titika sar Allah innama amwalukum wa auladukum fitnah pibahayaeun ya puguh aja nyawa mah budak teh geunah teu usah jalan-jalan akel galemoh sing eta ayeuna di depan ayeuna kewajiban keun ayeuna aya tapi kalimat tahun geus teu fek wae gitu digulang gafer ditatap diusap oge ngan ingat maju ayeuna mun teu genep ka 7 tahun sing ingat mulai urang ayeuna kinerja urang ya anu berkaitan ayeuna mun teu jeung anak urang mulai ayeuna mun teu siap dua di mana-mana ayeuna geus beres mapatahan bab suci nyata wajib mapatahan murukan salat tanya deui ayeuna mun teu urang teh aya urang ayeuna diurukan bab salat ku kolot ku indung ku bapa nah lamun teu diurukan ku indung ku bapa dianterkeun ka ajengan ka ustad ayeuna mun teu baheula ka madrasah lamun ku kolot teu dititipkeun teu doraka kolot teh kitu matak ayeuna mun teh jadi tempelkeun we terus ayeuna doa urang teh tempelkeun ayeuna ka kolot urang Allahumma gfirli wali walidayya Allahumma gfirli wali walidayya bawa indung bapa urang dina keterangan ayeuna diterangkeun bahwa di mana-mana jelema beres salat tuluy aya na tahampura keur manehanana jeung keur nu jadi indung bapana maka istajabah doahum atau yustajabu doahum diijabah ayeuna doana
karena ayeuna nyieun hade heula ka kolot. Nyieun hade ka kolot teh bisa dipake tawasul. Geus kakang kamari teh tukang dicaritakeun bieu ayeuna mun teh didongengkeun. Nyieun hade kanu jadi kolot nyaeta anu paling cepet anu bisa dipake tawasul ku urang. Naon kahayang urang, naon cita-cita urang. Dongeng nangis ayeuna mun teh bieu caritakeun deui ayeuna. Dina hadis dina Riyadhus Shalihin dina hadis ka-13 kamari ayeuna mun teh dibaca nyaeta ayat 3 regu 3 rombongan 3 kelompok. Tuh begitu ayeuna kapeutingan di ayeuna mun tama di leuweung di ayeuna di pasisir lajeng ayeuna mun tangungsi ngararep ayeuna mun di guha. Tuh ayeuna aya tiba-tiba gulutuk teh aya batu gede. Rep ayeuna nutupan lawang guha eta. Da lain ayeuna mun teh batu leutik-leutik moal bisa diseret, moal bisa didorong. Kumaha urang ieu? Kumaha urang eta teh sadayana ahli tawassul. Anu terjebak itu ngaranna teh. Terjerat terjebak ngaranna. Anu terjebak ayeuna mun teh di guha gitu. Begitu ieu kumaha cenah aing ieu nyeredkeun ngageserkeun ieu batu kumaha mukakeun ieu batu da moal bisa kaluar. Ieu mah cenah euy moal bisa muka ieu batu. Moal bisa ngageser mukakeun lawang guha ieu terkecuali kudu ku amal soleh masing-masing. Cik pariksa sugan maneh boga amal soleh. Cing pariksa sugan maneh boga amal soleh. Cing pariksa kayak ke orang ingat-ingat lah aya cenah ye aya nyata salah satuna karena ieu ku 3 kelompok gitu masing-masing nyata tawasul ke amal saleh masing-masing salah satuna kuring teh nyata boga kolot geus rempo boga kolot geus jompo boga kolot geus pikun geus aya nu mentang hesekeun sagala ayeuna mun tama didinya sagala di asongan sagala aya dina wafan ai kabiasaan kuring tarawani-wani miheulaan nginum nyaeta susu persediaan terkecuali nyaeta ngaheulakeun nu jadi indung nu jadi bapa kolot heula malah budak tepi kagubuikan oge lolongseran tarawani-wani ngaheulakeun anak memeh ayeuna mun teh kolot aya jadi santo. Jadi keur urang keur lalaki berat keneh kewajiban berat keneh hak kolot dari hak budak berat keneh ayeuna hak kolot tah kitu kabiasaan teh jadi tarawani ayeuna mun teu miheulaakeun ngaheulakeun ka keluarga dina mereka daharan dina mere nginum tarawani ayeuna ngaheulakeun ka anak ka pamajikan termasuk ayeuna ka pembantu nu sajana terkecuali ngaheulakeun kolot heula inung bapa dan hiji waktu ditinggalkeun deuk ayeuna mun teu mangarit neangan jukut mun teu boga ingon-ingon datos ayeuna mun teu di pasean tuang teh murid ibu ramana teh begitu ayeuna mun teu datang tina pangaritan geus ayeuna ngalanjukut ka sapak ibu ramana nuju kulem ieu pan ayeuna barudakna teh acan ayeuna barang dahar barudakna teh acan barang dahar nuju kulem tewantun adab tewantun ayeuna mun tangga gugahkeun ka ibu ramana ari ieu budak geus lapar ari ieu ayeuna mun teu manaon teu acan ayeuna mun tama di pasian tuang ibu ramana teh ieu persediaan tara ngabiasaan tara mayunkeun keluarga boh kakayaan anjeunna kecuali eta tos masihan dipasihkeun ka ibu ramana teh eta cenah budakna dina hadis eta di kayeun juga apa hoyong mam apa hoyong ayeuna eut keke mak nenek meureun can gugah sementara nuju kulem barang ayeuna mun teu kitu gugah nembe ayeuna mun teu dipasihkeun heula ka ibu ramana kakara ka barudak hese eta teh nu kitu teh ayeuna mun teh nah eta dianggot tawasul ku anya Gusti umpami padamelan abdi anu saperti ibtilo wajhillah upami dasarna ieu milari kariduan Gusti mangka muga-muga Gusti mukakeun ieu batu tina lawang guha
cenah keur saesa keur aya mun sageser gitu can wahi sawakeun can wahi sawakeun cik sahadeun boga amal saleh sing boga di amal saleh karek ayeuna sautek gitu can wahi dipake keluar nah ai kuring mah kieu cenah jadi boga pagawe bos merenan boga pagawe dunungan anu tiap-tiap gajihan sok ayeuna mun tadi bere gaji tiap ayeuna apakah per bulan apakah per minggu gitu biasa gaji sesuai ayeuna mun teu kasepakatan perjanjian biasa iwati hiji karajawan eta mah teu dibikeun gajina teu dibikeun ayeuna mun gajina teu kaos ayeuna batur aya lila meureunana aing digawe teh batur di garaji aya aing teh digaji nagih kadununganna juragan abdi teh ieu teh bade nagih gaji abdi da geuning nu sanes mah unggal bulan di garaji ya abdi ayeuna teh digaji sapi domba embe cokot keur maneh kabeh cek maneh teh ulah iseng ulah heureuy ya ayeuna mah banyol ayeuna mun teh juragan mah nya ayeuna mun teh mah eta kabeh lain heureuy bawa jika ayeuna giringkeun sakabeh ayeuna mun teh mah sapi jadi arti namanya eta supaya manehanana jadi jelema anu sejahtera anu cukup boga harta bana gitu tujuanana teh nah eta teh kan kebaikan ngajejehkeun batur teh gitu ngajujurkeun ngajejehkeun batur kan amal soleh tah Gusti upami abdi ngalakukeun ieu kanu jadi pagawe abdi ieu dasarna karana milari kalian Gusti muga ieu batu anu ngahalangan dina ayeuna lawang guha muga ku Gusti dibukakeun eta gageser acan bisa dipakai keluar di wae karek dua amal soleh naon cenanya cenangan deui ayeuna mah amal soleh kan juga boga di ayeuna mun teh pagawean anu alus pagawean hade amal soleh aya cenah kuring mah kieu aya kuring teh bogoh ka budak paman sabaraha ayeuna meureun karena ayeuna mun teh dina saat eta mah nu jadi bintang mak panggeulisna anu moal aya ayeuna mun teh nu pang dipika bogohna ti saantara awe wati nyaeta nu jadi anak paman kuring kabungbulengan kapeong-peongan ayeuna bogoh ka eta budak paman tapi kuring teu wani gitu terus terang teu wani terus terang jadi cinta terpendam gitu cinta terpendam nah begitu ayeuna mun teh terjadi musim pailah nah kesempatan dalam kesempitan aya jalan komunitas nah iya kan ayeuna aya musim paceklik mah musim ayeuna krisis pasti ayeuna mun teh mah krisis ge dengan jelema kapeng-peongan ayeuna neangan piduyeun teh gitu kaditu kadieu ku kitu ku berbagai cara gitu nah ieu kesempatan nah cenah ayeuna keur saatan butuh asana 1.200 dirham dipakai mahogi nah cenah ayeuna penting dah kana ayeuna mah teh ya akang masih anak ayeuna kana nya 1.200 dirham ya 12 jutaan lah ayeuna mah wah atuh ayeuna mun teh dibere ayeuna sakitu keur musim paceklik asal orang ayeuna mun tama paduduaan daek diajak paduduaan nu maksud paduduaan ya maklum meureun paduduaan jeung awewe naon gitu ka ditu nama gitu kayak itu nama di Allah dirayu gitu ngaran-ngaran ayeuna kapepet ya apa boleh buat meureunan apa boleh buat dakwah di jalan lamun ayeuna mun teh mah teu ditarima tawaran eta kalaparan ayeuna mun teu keur biaya akhirna ditarima atuh baru eta cenah bareng geus mukakeun selangkanganana naon tah aya mukakeun selangkangan jeung lalaki geus ayeuna cangegang tinggal celek gitu cek eta awewena ittaqillah tong sagawayah make barang baturun sanes hakna kan
ieu teh sanes hakna teh maling kacang batur maling kacang ulah aya nu lain hak can maling kacang teu maling kacang karejat luas tetulus tapi tetulus teh teu dicokot deui duitna teh nu 1.200 dirham teu dicokot deui pek we eta mah mere pek we eta mah mere jadi meureunna jinah tuh gitu itu duit nu geus asup paugi teu dicokoti nah Gusti umpami ieu janten amal soleh abdi tadina niat teh ayeuna mun tah mangajinahan eta anak paman abdi tuluy ku abdi ayeuna mun teu dipasihan 1.200 dirham jinahna henteu nu 1.200 dirham ka dipasikeun andai kata ieu dasarna milarian kariduan Gusti maka muga-muga Gusti mukakeun ieu guha nyaeta tina panghalang eta batu teh bray tilu tah urang geus boga amal naon jadi ieu kabehanana bisa dipake tawasul jadi tawasul teh sanes ku jalmi-jalmi anu soleh wae hiji tawasul teh ku jalmi-jalmi anu soleh kadua nyaeta ku amal soleh katilu ku waktu-waktu anu diagungkeun ku Gusti Allah bisa bulan anu diagungkeun Gusti Allah bisa katawasul tah bulan ieu poe anu diagungkeun ku Gusti Allah bisa katawasul poe Arafah teu penting nu diagungkeun ku Allah bisa dipake tawasul Lailatul Qadar tempat nu diagungkeun ku Gusti Allah oke bisa dipake tawasul dina doa Allahumma bihormati hadzal yaum ighfir lana dunna wasyfa'na qurban Gusti kalayan keagungan ieu dinten Jumaah muga Gusti ngahapunten kana dosa abdi muga Gusti mukakeun ngahilangkeun karepet-karepet kabingung-bingung abdi eta doa tah Allah bihormati hadzal yaum dina doa ayeuna mun sampai Jumaah Ngafe Jumaah pake ayeuna mun tawasul sakum anu diagungkeun ku Allah erek tempat erek waktu erek poe erek peuting erek bulan erek jalmi makhluk ayeuna mun tama Allah erek amal saleh pake tawasul kabehanana sabab itu ayeuna meusing dipake jampe naon oge cenah ieu si batu maldaikeun ngageser iwati bisa mukana teh naon ku amal soleh masing-masing sabab tawasul tah bab tawasul nah kade poho deui balik deui kana aya nu kana pokok jadi kewajiban teh nyaeta tinu jadi kolot tinu jadi indungna tinu jadi bapana farduna fardu kifayah mapatahan bab suci wudu adus meresihan najis tuluy mapatahan salat deui mapatahan salat disebutkeun nyaeta rarakatan salat teh mulai ayeuna mun teh awal mulai ayeuna tina syarat tina ayeuna mun tamarukun terus ayeuna mun tamaju kana pasunatan ngaju ayeuna mun teu mere nyaho kana pabatalan nyaho mere nyaho ayeuna kana pamakruhan nah teu papaya ayeuna mun teu kitu jadi masalahna ayeuna lain masalah ayeuna mun teu ilmu nu aya di urang da urang ayeuna geus boga materi ayeuna geus bahan ngan ieu budakna daekeun henteu budakna ayeuna mun teu bisa henteu gitu sulit teh eta sulit teh urang oge ayeuna siap urang ge siap gitu nyisihkeun ayeuna waktuna kan ieu budak ayeuna sulitna setengah mati eta ngarahkeun ayeuna mun teu budak Masya Allah mata ayeuna mun teu salaujeng selalu doa urang nyaeta tentang ayeuna mun teu budak-budak urang Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wala tadurhum wa waffiqhum li taatika warzuqna birrahum
waj'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ada teu jadi ilmu teu jadi kahadean mah hese ngarah-ngarah budak mesin urang loba oge materina lengkap di urang kailmuanana aya di urang ai budakna ayeuna teh jadi ahlul khair budakna ayeuna teh jadi ahli ilmu hese kudu jadi ahli ilmu jadi khair ahli bir ahli taat kanu jadi qoloh. Tak ayeuna mun tama eta mah hiji we intina kumaha nu jadi budak nyata bisa talu ka urang bisa at ka urang bisa ngagugu ka urang eta jalamun ayeuna mun tama urang geus silang wibawa mah ripuh teh budak geus teu sieun budak geus teh era hese ku urang deuk ayeuna ngajalankeun kewajiban ieu hese kae Pak ayo bade anu loba alasan itu ieu bahasa budak ayeuna mah wasairos syar'i jeung ayeuna kewajiban ieu nyata sakabeh urusan syariat anu dohir ya syariatna syariat anu nemrak lain syariat anu batin lain nyata syariat mana nyusur kamari jeung lain wae kewajiban syariat anu wajib termasuk syariat-syariat anu sunat oke ngawurukanana mah wajib ngabejaanana mah wajib masing syariat-syariat anu sunat oke adapun ayeuna mun teu pelaksanaanana ya pelaksanaan wajib meureun teu meunang teu ayeuna sunat ya lamun ayeuna mun teu memungkinkan jalankeun ayeuna maksakeun pasunatan cuman ari keilmuanana mah memberi pengetahuan mah taklim nama wajib nah, tadi ayeuna ngadenge dina HP ayeuna asa akur jeung urang gitu jadi ayeuna mun teh makan ayeuna teh keur rame pasantren paransen ayeuna mun teh tahfidz Quran ayo urang ayeuna mun teh pikir-pikir adi dicarek ari ayeuna mun teu diantep da teu nyambung ieu teh ayeuna lain teu nyambung lain gotekna masalah tahfidna ieu ketertiban dina kailmuanana gitu. Geus diaji ke urang ayeuna mun teh bawa ulah teu meunang murukan ngaheulakeun anu fardu kifayah memeh fardu ai hafid Quran fardu ain fardu kifayah itu fardu kifayahnya nah eta ayeuna budak ayeuna satepak lebar waktu lebar otak kan yakin heula kanu fardu ain keun kan yakin engke tempo ayeuna mun tamah ditungtut ku keilmuan ku pemahaman anu fardu ain manehanana geus jenuh geus loyo da udah ayeuna mun terus katalar Al-Qur'an padahal nu fardu ain mana nu fardu ain mana nu fardu ain nah tuh jadi ayeuna mun tama ari ku ngaji mah sebenarnya moal terkecoh ku zaman musim oge moal pan ayeuna teh ayeuna saeutik-eutik asa keren gitulah asa ngetren ayeuna mun teh naon budak saeutak-saeutik tahfidz Quran budak saeutak-saeutik ayeuna tahfidz Quran jeung ayeuna mun teh mah aya cek akang mah bersiko teh non beresikona teh kan ai Quran mah sabada ditalar mah eta teh teu meunang poho lamun poho ge wajib murajaah deui mengulang deui mokuskeun waktu kadinya ai meunang nalar ya kabayang ayeuna mun teh boro-boro budak kan budak mah polos nalar teh budak mah polos engke tempo gede loba kahayang ayeuna mun geus loba kahayang boro-boro budak urang ge bari lain ayeuna tahfidz gitu sapinah pabodol-bodol jeung kahayang pabodol-bodol ayeuna mun teh jeung urang dapur kumaha teh napal ya teh henteu pageun henteu ieu karek sapinah sabaraha jajar komo itu 30 juz 30 juz aya mun teh mah kaganggu ku hayang motor ge pikir hayang motor pedis tina otak aya kaganggu ku hayang kawin ge imut tina otak teh eta teh Quran teh ayat Quran teh doraka dong ayeuna teman
Jadi kudu geus bener-bener aya namun teu mapan. Kudu geus bener-bener aya namun teu mapan. Bahwa aya namun tama ieu ketika aya geus urang geus katar aja Quran teh moal aya hal-hal anu kirana ngaganggu kana pikiran jeung otak urang gitu. Pabolit jeung ekonomi atau tahfidz Quran. Sok aya namun tama urang. Ieu caritana rasakan ke orang pereta naon pereta malam Jumat pereta yana teu malam Jumat meureun daya dengan 2 kali malam Jumat malam Senin malam Selasa malam Rebo malam Kamis eta aya keun ayeuna kaisukan mah kitu nyambung eta kasalangkung malam Senin malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, buka ayeuna nu bieu malam Sabtu. Biasa di main cerang gitu ada aya duh naon jeung kamari geus hawa di mikiran ayeuna kabuli itu ya itu. Rasakeun ke urang ya. Komo Quran 30 juz menang dengdengan. Kaganggu kuno kitu fatut Enggak saya kudu cicing eta mah. Nu atak eta mah kudu ayeuna mun tama kieu ka pemerintah setempat teh jeung kajian setempat ieu abdi bade tahfidz Quran. Jadi engke artina maneh mah geus we ulah ayeuna kaganggu ku itu ku ieu kabutuhan bisi hayang boga pamajikan pangkawinkeun pangbiayaan ieu ayeuna sapopoena geus eta terus bolak-balik bisi Quran poho sabab eta teh jadi perwakilan salamur gitu. Da urang mah aya namun tama atuh da ku bodoh mah kumaha ieu nu deuk nyalametkeun perwakilan anu deuk nyalametkeun tina dosa sareta ku bodoh teh teu sadar sehingga kitu geuningan ayeuna mun ta fokusna teh fakir miskin yatim piatu ari ieu ayeuna ajengan-ajengan anu bergelut di dia di pikiran ku urang teu oh iya bisa kaganggu ayeuna pikiranana ayeuna mun teu emotanana pan keur ngemutan keur nyalametkeun urang pan eta teh kitu cigahna ayeuna masyarakat ayeuna kitu mah ya ayeuna ulah waka ya keur nyalametkeun urang sabab ayeuna mun teu apal ilmu eta di kampung urang ngan hiji-hijina dijieunkeun ku urang jadikeun berlian eta jadikeun berlian bisi ayeuna kaganggu pikiranna bisa engke beje poho engke manehanana jadi ayeuna mun teu poho kana ilmuna poho ayeuna mun teu kana hafadanana kana talaranana kana hafalanana jadi doraka tuh sararea doraka jadi ayeuna tahfidz Quran eueuh da poho deui maneh nu geus apal oge manehanana da kapabodol ku pabutuh ka pangabutuh itu ieu kitu mun erek urang jadi pemerintah teh kitu salah satuna PR urang teh deuk jadi RT deuk jadi RW teh eta tuluy ya ayeuna mun teu kerja sama jeung kaum agnia eta kitu. Ai cigahna mah ayeuna olo-olo lain olo-olo pan ieu teh ayeuna mun teu bieu diniatan keur nyalametkeun umat, keur nyalametkeun masyarakat, keur nyalametkeun warga sararea ieu teh. Lain dasarna ayeuna mun teh pangadulan aing lamun icikibung sarua jeung batur meureun naon? Aing mah da boga kewajiban, iya kewajibanana ngurus Quran. Ngurus ilmu, mikiran ilmu bisi poho deui gitu. Bisi ayeuna mun teu pemahaman ayeuna salah. Cenah jong aneh kanya. Nah jong ayeuna mun teu kanya. Mun ayeuna bener-bener matikeun eta teh nu nyalametkeun urang. Nu nyalametkeun urang. Nyata nu fardu kifayah teh. Fardu kifayah teh. Nah, lamun ayeuna mun teu urang dihare-harekeun ke umat karena ayeuna umat bodoh urang niatna karena Allah urang niat karena Allah lain urang ayeuna mun teu hayang dipupujukeun ulah hayang dijamin niatna karena Allah karunya ayeuna ka umat engke ayeuna mun Allah Subhanahu wa taala nyaeta anu ngajamina in ajriya illa Allah in ajriya illa Allah prinsipna eta kan baik teu digaji teu dihartikeun ku jelema oge da ieu mah parentahan pangeran
Da ieu mah parentahan Rasul engke we aya nu mun teu warhatikeunana warhatikeun pangeran sakitu. Ulah sok ngarep perhatian ayeuna masyarakat, perhatian ayeuna mun teh batur padahal aing teh ieu teh kenyuparkeun doraka sararea tapi hare-hare wae teh masyarakat teh. Pengertian tong sok ngarep kitu. In ajriya illa Allah. Tinggal urangna, dah urang geus nyaho naon. Ulah hare-hare di mana-mana anu kitu. Cicing di tengah-tengah warga, di tengah-tengah masyarakat teh. Tinggal loba ayeuna mun teh anu fardu kifayah anu dinya eueuh perwakilan satu-satu acan. Eta teh 12 pan teh fardu kifayah teh kudu aya ayeuna mun teh anu mapan ayeuna mun teh hiji. Tegas nama kitu ayeuna kudu aya pasantren anu setidakna nyaeta mencakup kana 12 pan eta di hiji lemur teh. Batur malah aya pasantren aya ajengan aya namun tam anu menguasai dina keilmuan nu fardu kifayah eta aya di urang. Coba lamun urang dek aya namun tam aya maksud jeung minat nyalametkeun ayeuna lemur nyalametkeun masyarakat sok usahakeun matak bagi-bagi teh dek sahaya teh. Kira-kira ayeuna kemampuan jeung minatna sok pasantrenkeun dukung ku sararea. Dan kenaon depan ke balik ke urang ke masyarakat pan ke tegar nyalametkeun urang sararea teh jeung turunan urang sagala ayeuna ka ditu ada budak urang pek atuh gitu ada budak urang pek sok ayeuna mun teu menaon ieu nyata berkaitan jeung naon berkaitan jeung fardu kifayah ulah dikira bahwa fardu kifayah teh akan asal aya mun aya mah ciga ayeuna nyalatan mayit teh gitu loba keneh eta mah ari ieu kailmuan ilmu nahu geus ayeuna teu pati kadenge ilmu saraf geus teu pati kadenge ilmu biragah maani mantek teu kadenge nerangkeun ayeuna eta ilmu bayan ayeuna eueuh kadenge komo ilmu falak mah eueuh komo ilmu arud mah ayeuna mun teu eueuh komo ilmu qafiyah mah ayeuna mun teu mana teu kadenge komo ilmu tarikh mah mana. Allahu akbar teh coba ya namun kumaha teh orang teh ya kan enggak ya namun tadina mah yang teu kadinya gitu ngaji teh 12 pan aing ayeuna mun teh target ayeuna najan sayap tetapi ilmu falak ayeuna mun teu nepi wajib kifayah teh wajib kifayah bentah. Jadi jeung syariat anu sajana termasuk nyata syariat dohir anu sunat dina ngalakonana mah bener teu dilakonan ayeuna mun teu tidak tapi dina ngawurukanana mah ya wajib aya ngawurukanana mah di mana biayana ka mana ieu ayeuna mun teu beban perbiayaanna kasakeunana kasa wa mu'natu ta'limihim adapun biaya mapatahan murukan ngadidik eta budak-budak teh fi amwalihim jadi lamun budak boga ceng-ceng buat tabungan teh ulah sok di eta yen eta we pake nu manehanana kan di urang ayeuna mun teu adatna kitu nu budak mah ulah diganggu lamun dipake dahar urang ulah eta mah dipake naon dipake pendidikan manehanana dipake kewajiban manehana fi amwalihim nyokot tina harta tina duit budak jadi dipake geuna khusus dipake talim dipake ayeuna mun tengah didik eta dipake belajar eta budak teh boga tabungan cenah cokot teh pake bekal nagih pan ayeuna ka eta teh indungna nu nagihna mah biasana mah bapana gantian di ayeuna mun teh mah teh dipake ku urang pake ku manehanana pake bekal manehanana kitu pan eta teh cek naon cek ajian teh fi amwali mah tina duit manehanana tina duit urang nu pertama teh mun aya in kana lahu malu lamun budakna bogaeun duit ningkapan sok dibere jajan teu tabungkeun jadi gede kan boga duit tah budak teh nu budak itu pamerti urang tabungkeun teh atawa geuningan ayeuna mun talamun dina sunatan sok loba panyacap-capnya cacap keur orok oge geuningan sok loba aya nu nyacap kitu eta kudu teh we indungna biasana mah turun ganggu eta mun budak kitu
Atuh idhar mantong ayeuna dipake ku urang mah. Da eta mah dipake naon? Dipake masantren ke. Dipake biaya aya nemu natu, mun natu talimim dipake biaya pendidikan. Tina harta budak kecuali lamun budak mah teu boga. Oh, tarana budak tara bere jajan. Kumaha aya namun teu boga pamere-pamere warisan aya namun teu boga fa in lam yakun mun budakna teu boga duit perbiayaan nyaeta pendidikan eta biaya pendidikan eta fabi mali abahim kakara ayeuna keuna ka saha nyata tuh beban teh beban bapana biayaan tina harta efek teh sabalikna ieu teh aya namun teh santri teu boga itu teu boga ieu kere gitu aya boga pamajikan beunghar boga ti kolotna gitu aya namun teh warisan. Nah, ulah kieu awe teh aku di dinya we aya namun teh biaya budak mah henteu budak teu boga biaya bapana oge teu boga nu boga indungna ulah pahiri-hirian kaluarga da keur budak eta mah pan fardu kifayah saha we nu aya saha nu mampu fardu kifayah mah saha ayeuna aya saha nu mampu sanu aya sanu mampu fa in lam yakun fa fi mali ummatin maka lamun eueuh bapana teu bogaeun ayeuna mun teu harta duit fa fi mali ummatin keuna kana harta indungna pamajikan urang teh eta dinya aya tong cukang da ayeuna mun teu digajar ganjaran wajib ngaluarkeunana kanjana kumaha lamun ayeuna mun teh mah budak boro-boro bapana oge ayeuna mun teh nganggur teu bisa gawe eueuh penghasilan eueuh pemasukan indungna awe komo awewe mah ayeuna mun teh mah galibna gitu. Nah lamun di ditu di dieu eueuh keur biaya pendidikan eta fa in lam yakun fa bi baitil mal kana uang kas negara tina uang kas negara lamun di negara Islam Baitul Mal teh eueuh di urang mah jatah aya na nyokot tina kas negara di dinya Baitul Mal eueuh. Nah fa in lam yakun fa ala agniyail muslimin mangka lamun indung anakna teu boga duit bapana nya kitu deui teu boga keur ngabiayaan ieu lah ngabiayaan pendidikan ieu indungna eueuh Baitul Mal mana da geus aya namun teu Baitul Mal di urang mangka keuna kabeh dituna kanu baleunghar muslimin tah sing inget teh nu baleunghar teh tah ketika bisi aya namun teh aya budak nu teu masantren teu didiku kolotna tanyakeun alasanana bisi faktorna faktor materi bisi faktorna faktor materi engke ayeuna mun tadi ditu teu mampu ieu teu mampu itu teu mampu keuna ta ulah ayeuna mun teu bisa ayeuna teu bisa leha-leha teu bisa ieu ipis ngarembet ayeuna kadu sah we nu beunghar agniyaul muslimin salah satu ayeuna mun tah maka wajiban anu baleunghar teh nyaeta kitu tah sakuriling ayeuna bungking urang teh bisi aya anu henteu mampu ngadidik oge ayeuna mah santrenkeun karana teu boga duit eta kewajiban lamun henteu doraka lamun dilaksanakeun menang ganjaran menang wajib ngabiayaan batur teu mampu ngabiayaan batur matak ayeuna mun teu agniyaul muslimin tingali para ajengan-ajengan di mana wae masantren dijamin ayeuna Kang moal aya ayeuna mun teh insyaallah sok ayeuna bener-bener teu mampu tuluy ayeuna mun teh unyukan kaajengan moal aya istilah anu mau tidak mau tapi kawajib tapi ka ngahutangkeun tapi ka ayeuna mun teh ditolak masantren moal asal bener budak sok da ka mana-mana oge da ka pasantren modern da ka pasantren ayeuna salaf siap dijamin moal aya ajengan kitu moal dasar teh ayeuna ajengan kaberatan naon budakna bangor lain deuk ngaji ka dieu na tah eta masalahna mah
urangna era minta ayeuna mun teh eta teh urangna era nu jadi kolotna da budak bener-bener mah hayang ngajina dek Habib ke dek ka mana ludeung urang ya tapi saya teh ayeuna mun teh ingin pesantren tapi enggak punya biaya gimana ya mal aya dan sadar ayeuna mah kewajiban budak ayeuna mun tama aya ngaji budak wajib ayeuna mun tadi didik dina ayeuna bidang kailmuan sementara biaya ti ditu ti dieu eueuh nyakeun kan mahal insyaallah mal ayeuna mun tama insyaallah mal aya keberatan ka wasakola eta boga biaya mah enggak sama yang sakola di dieu moal pesantren mah moal insyaallah moal ngaran pesantren mah ngaran ayeuna mun teu alim ngaran ulama mah ajengan mah moal aya eta boga biaya udah moal asal bener-bener budak hayang ngajina bener-bener hayang ngaji mesing di pesantren modern moal enak kangges dua kali ayeuna mun teh ka budak telepon anak teh anak alasanna naon cenah mun teh mah kawalahan cinta ya aya nu kitu aya masal dahar tuh kan era teh ayeuna aya budak ya jujur gitu ya teh budak teh gitu eta masalahna teh tuluy ka musri unjukan eta ayeuna bade canaka cenah naon ieu teh cenah ayeuna teh ka harta geus balik-balik acan eta mah nu cinta ayeuna mun teh bakal nanti teh atau bakal asal tuang gitu akur aja kan mah asal tuang we gitu mesing ayeuna cigahna dipatok per bulan infak sakitu oge asal katingali bener ayeuna da ajengan guru ge paklebarkeun atuh aya budakna boga prestasi mah orang boga ayeuna budak murid katingali prestasi kajujuranna kaulatanana da urang geus sarua ayeuna mun anu jadi kolot ngadidik nepang lebarkeun atuh sarua we itu ge gitu lebar boro-boro ayeuna mun teh kitu katingali ju akang ayeuna teu ceureuh gitu baheula ayeuna mun teh meunang di lemur ayeuna teh bari teu ceureuh teh cegos gitulah ayeuna anger nyaah guru lebar cenah euy mang ayeuna mun teh eta ngaji kagok teruskeun ngaji bari geus mangalam-alam ayeuna di lemurna oge keuh ayeuna mun teh urang teh ka murid teh panglebarkeun leuwih ti kolotna panglebarkeun ayeuna mun teh murid guru kanu jadi muridna leuwih lebar ayeuna ti kolotna nyaho-naon gitu guruna menang hese-hese panglebarkeun mata ketika ayeuna terhambat ayeuna mun teh ku masalah bekal ku masalah ayeuna mun teh infak harita kene asa kitu sabab ayeuna mun teh teh nyaeta keuna kewajiban teh ka saha wae jadi hartina ulah terhambat ku masalah eta gitu mesin ti ka zaman geus kieu oge ngan anu pentingna anu pastina bener teu hayang ngajina gitu bener teu ieu ayeuna mun teh butuhkan ilmuna eta masalahna ayeuna mun teh mah irfasan dek modal da kayak sungkul nya naon ayeuna cek ajengan ngeureunnan unggul dek ngaji mah di mana-mana oge insyaallah moal ayeuna mun teh mah kahalangan kono kitu loba keneh kewajiban seputar budak ya urang teh anu boga budak teh ya loba keneh kewajiban anu urang kudu nyaho wajib nyaho heulaanan faidatun idza qila laka lima wajaba ala sabi garamatul muttafaq wallahu alam bissawab.